Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui sareng Bapak Patias Agung Pratama mata pelajaran Bahasa Sunda di SMK Negeri Situraja Sumedang. Nah, hidup sadaya ayeuna hidup baris diajar ngeunaan biantara. Upami dina bahasa Indonesia nama biantara teh disebatna pidato. Next. Nah, aya tujuan pangajaran anu baris dihontal ku hidup sadaya dina pangajaran biantara atanapi pidato ieu. Anu kahiji nyaeta nyebutkeun struktur biantara atanapi pidato. Anu kadua bisa nyusun teks biantara singget kalawan tema anu tangtu pikeun ditepikeun dihareupeun kelas atanapi upami ayeuna daring nyaeta ngalangkungan Zoom. Anu katilu hidup sadaya tiasa nepikeun biantara dihareupeun babaturan kalawan ngagunakeun lentong jeung basa anu merenah. Anu kaopat nyaeta hidup sadaya tiasa maham kana unsur-unsur padika biantara anu hade. Nah, ayeuna urang bahas naon eta biantara teh. Urang sering ningali biantara teh bisa dilakukan di kegiatan sekolah, misalnya di kepala sekolah atanapi di ketua OSIS, upami di kemasyarakatan tiasa ngalangkungan Karang Taruna, kegiatan RT, kegiatan RW, atanapi dina sagala rupiah. Nya biantara teh nyaeta omongan anu ditepikeun ku balarea secara lisan, boh langsung atau dibacakeun dina teks sifatna teh saarah serta ngandung pikiran atau pesen nu hayang ditepikeun. Sapertos kitu. Nah, tujuanna naon dina biantara atanapi pidato teh? Tujuanna anu kahiji mangaruhan anu lain, anu kadua nyaeta mere pemahaman atanapi informasi kanu sejen. Nah, hidup sadaya orang lebet kana strukturna biantara anu ditulis boh anu dilisankeun teh aya runtuyanana. Nah, runtuyanana teh sarua bae, boh anu ditulis atanapi anu dilisankeun. Nyaeta anu kahiji aya bubuka, anu kadua nyaeta aya bagian eusi, jeung anu katilu nyaeta aya bagian panutup. Nah, tiasa ditingali di layar kaca hidup sadaya ieu aya contoh struktur nya. Tadi Bapak nyebatkeun yen struktur biantara teh aya bubuka, aya eusi, jeung aya panutup. Nah, biasa ditingali dina bubuka teh biasana aya salam bubuka. Anu kadua aya muqaddimah jeung ngahaturkeun nuhun panghormat kanu hadir. Nah, eta dina bubuka. Nah, upami dina eusi mah luyu sareng tujuan biantara teh nyaeta nepikeun inti nu hayang ditepikeun ka audiens atanapi ka kaum dangu. Eta dina eusi. Upami dina panutup mah biasana teh aya sanduk-sanduk nepikeun doa sareng anu terakhir salam panutup. Nah, eta teh struktur biantara ti mimiti salam bubuka nepi ka salam panutup. Next Pance. Nah, ieu aya contoh ya, urang tiasa ningali kana struktur biantara anu aya di layar kaca hidup sadaya. Nah, ieu aya dimulai tadi Bapak sebatkeun aya salam pamuka, aya muqaddimah ngahaturkeun nuhun kanu hadir, si biantara aya sanduk-sanduk atau mere hampura jeung nepikeun doa nepi ka salam panutup. Nah, ieu minangka contohna dina struktur biantara teh tiasa ditingali aya salam pamuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya muqaddimah, sagala puji kagungan Allah numur beung alam, shalawat sinareng salam mugi tetep ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad. Eta disebutna muqaddimah. Ya, anu katilu ngahaturkeun nuhun kanu hadir atau pangbagya Bapak sareng Ibu atanapi dina bahasa Indonesia mah teh disebutna kata sapaan. Sareng aya eusi biantara aya sanduk-sanduk ditingali tina layar kaca nepi ka aya salam panutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hidup sadaya. Nah, selain tadi hidup sadaya tos apal kana naon eta biantara, anu kadua strukturna. Nah, ieu aya tata cara upami misalna hidup biantara nya
ku Bapa disingkat janten taman. Nu kahiji teh nalika hidup bade biantara tatag nyaritana kedah tos siap ya, body language-na atau body tubuhna tos siap ya. Anu kadua aya aktual temana, janten temana anu memang diketahui oleh halayak sareng kekinian gitunya. Anu katilu munal eusina teh tanapi berbobot dina hal eusina ya. Anu kaopat alus basana ngagunakeun undak usuk basa sareng ngagunakeun basa-basa anu lemes sareng sopan. Jeung anu kalima ngandung wirahma. Ta eta ku Bapa disingkatna teh janten taman. Nah, nu kudu disingkahan teh diantara teh bosen gitunya, ngabosenkeun kaum dangu teh atanapi audiens teh. Nah, eta kedah disingkahan ku tata cara nu tadi eusina munal, urang tos siap dina biantarana, aktual temana. Nah, eta kedah disingkahan. Atanapi anu salajengna di layar kaca tunduh gitunya nalika aya nu biantara teh nyeun tunduh eta kirang sae gitunya nalika urang biantara. Nah, pami contoh anu sae mah urang tiasa apal Soekarno nya, nalika Soekarno biantara atanapi pidato kapukur zaman kemerdekaan eta teh tiasa membakar semangat ti para pejuang Indonesia, ti para pahlawan, para masyarakat atanapi rakyat nalika eta. Nah, eta contoh nu tiasa patut di contoh gitunya ku urang nalika biantara. Nah, hidup sadaya akhirna aya tugas urangnya atanapi dina materi pembelajaran dinten ayeuna hidup pilih pidato saurang-saurang lajeng pilih topikna anu aktual kawan bebas ya. Kayak ku Bapa dipasihan referensi di akhir tema-tema biantarana anu kinten-kinten aktual gitunya. Nah, susun heula teksna apalkeun serta engkena ditepikeun dina biantara. Nah, dina biantarana urang kudu kakandung unsur-unsur taman supados nalika biantarana sae gitunya. Nah, ieu di layar kaca hedap tiasa ditingali ayat sababaraha referensi tema biantara ti Bapa ayat 7. Nah, nu kaji tentang miara lingkungan, anu kadua ngaronjatkeun prestasi diajar, anu katilu ngabina semangat kebangsaan, nu kaopat tiasa tentang gerakan literasi sakola, anu kalima tentang ngawowogan karakter nonoman Sunda misalnya, anu kagenep ngagunakeun media sosial kalawan bener, jeung anu nomor 7 teh nonoman Sunda anti narkoba. Ieu mung referensi ti Bapa kanggo tema-tema anu memang aktual atau kekinian dinten-dinten ayeuna nya. Anapun hidup baris nyandak tema anu sanes sumangga ya. Hatur nuhun, sakitu painten anu tiasa didugikeun ku Bapa dina pertemuan dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidup sadaya tetap sehat ya, tetap patuhi protokol kesehatanna. Insya Allah orang tiasa terhindar ti pandemi anu ayeuna nuju mewabah gitunya. Hapunten bilih aya kalepatan ti Bapa hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.